Bismillahirrahmanirrahim. Fawajibun lahul wujudu wal qidam. Kadza baqaun la yushabu bil adam. Wajibun mangka ari anu wajib lahu pikeun Gusti Allah al wujudu eta sifat wujud. Wajibun mangka eta wajib lahu pikeun Gusti Allah al wujudu ari sifat wujud begitu. Wal kidamu sareng sifat kidam. Kada etanya kitu wujud kidam. Bakoun ari sifat bako. Layu syabu anu henteu dicampuran bako bil adami ku adam ku eueuh. Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal kitab. Wa annahu jeung sanyana Gusti Allah lima kana perkara yanaluhu anu keunahu kana ma naon al adamu eueuh. Mukhalifun eta anu ngabedaan. Arek jepek ya. Wa annahu jeung sanyana ari Gusti Allah mukhalifun eta anu ngabedaan lima kana perkara yanalu anu keuna kana mat naon al adamu eueuh. Burhanu hadza ari dalilna ieu mukhalifun lima yanalul adam al kidamu eta sifat kidam. Fawajibun mangka eta wajib lahu tumetep pikeun Allah al wujudu ari sifat wujud wal kidamu sareng sifat kidam. Kada etanya kitu wujud kidam bakoun ari sifat bako. Layu syabu anu teu dicampuran bako bil adami ku adam ku eueuh. Wa annahu jeung sanyana Gusti Allah. Wa annahu jeung sanyana ari Gusti Allah mukhalifun katungtungeulah eta anu ngabedaan lima kana perkara yanalu anu keuna kana ma naon al adamu adam tuh. Burhanu hata ari dalilna ieu sifat mukhalafah lima yanalul adam. Burhanu hadza ari dalilna ieu mukhalifun lima yanalul adam
Al kidamu eta dalil sifat kidam. Cukup kan? Sekali dia bisa, sing bisa. Pawajibun mangka eta wajib lahu tumetep pikeun Gusti Allah al wujudu ari sifat wujud wal kidamu sareng sifat kidam. Kata etanya kitu wujud kidam bakoun ari sifat bako. Layu sabu anu teu dicampuran bako bil adami ku. Wa anahu jeung sanyana ari Gusti Allah mukhalifun eta nu ngabedaan lima kana perkara yanalu anu keuna kana naon al adamu adam teuh. Burhanu hadza ari dalilna ieu mukhalifun lima yanalu adam al kidamu eta dalil sifat kidam. Kok bareng macalonganna sok lalaki. Fawajibun lahul wujudu wa qidam kana baqaun la yusabu bil adam wa annahu lima yanalul adamu katalah lalaki fawajibun lahul wujudu wal qidam kana baqaun la yushabu bil adam wa annahu lima yanalul adamu
ayeuna teh rek nataan pirang-pirang sifat anu wajib di Allah. Lamun secara ijmali nama atos dihanap oge 20 sifat nu wajib di Gusti, 20 sifat nu moal di Allah, hiji sifat nu jaiz di Gusti Allah, 40 hiji akidah uluhiyah. Dina akidah teh aya nu kudu ditetepkeun, aya nu kudu dinapiyikeun. Nu kudu ditetepkeun wajiban, anu kudu dinapiyikeun mustahilat. Dua-duanana wajibat jeung mustahilat, hiji deui jaizat, eta mah bisa ditetepkeun, bisa dinapiyikeun kaharti duanana. Tilu-tiluanana wajib mustahil sareng jaiz wajib jadi tekad pikeun mukallaf. Tekadkeun wajib di Allah, tekadkeun mustahil di Allah, tekadkeun jaiz di Gusti Allah sing jadi tekad. Sifat wajib jadi tekad pikeun mukallaf ku netepkeunana. Sifat anu mustahil jadi tekad pikeun mukallaf ku nganapikeunana. Sifat anu jaiz di Gusti Allah jadi tekad pikeun mukallaf ku netepkeun jeung nganapikeun dua-duana kaharti. Mata ngaran jaiz cek akli teh kumaha cenah yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Kade wajib akli ma la yutasawwaru fil akli adamuhu nu teu kaharti ku akal eueuhna. Mun akal teu ngartieun eueuh berarti kudu naon? Kudu aya. Ari mustahil mah kumaha? Ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Nu teu kaharti ku akal ayana. Mun akal teu ngartieun ayana berarti kudu naon? Kudu eueuh. Tah, nu tilu teh jang jadi barometer akal. Mukallaf mang azan geus boga akal tur geus balik. Wajibnya kana hukum akal nutilu. Mun kana hukum akal nutilu can ngarti palaisa biakilin. Mangka mang ajan sanajan jangku eta teh teu boga akal. Jadi jelema nu teu boga akal teh nu teu ngarti wajib akli, nu teu ngarti mustahil akli, nu teu ngarti jaiz akli. Ada balik masantren teh nyaho wajib akli ya. Eje ngarti deui, lain paya katalar, ngarti. Dalu bajelema nu katalar babul fa'il, al fa'ilu huwa berebet ka ditu. Tapi teu ngarti. Ciri teu ngarti maca kitab nyalahan we ngunikeun fa'il kudu kumaha. Tayogenan katalar wajib akli, katalar mustahil akli, katalar jaiz akli, tapi dina kahirupan sapopoe wajib akli teu kapanggih. Mustahil akli teu kapanggih, jaiz akli teu kapanggih. Tah urang teh sing kapanggih, eta nu paham nya. Sok wang papai ayeuna, mana wajib akli? Hiji wajib akli teh Allah kasifatan ku sifat wujud di Allah teh jang wajib akli. Tetep na wujud di Allah wajib akli. Mukallaf nganyahokeun Allah kasifatan wujud wajib syar'i. Kade pahili. Sakali deui. Tetep na wujud di Allah wajib naon? Akli. Mukallaf nekadkeun Allah kasifatan ku sifat wujud wajib ari wajib syar'i mah lamun mukallaf can nekadkeun nepi ka ayeuna gara-gara teu ngarti kana wujud Allah teu sah imana mukallaf. Dosa urang teu saukur-ukur. Masantren 15 tahun teu nekadkeun kana wujudna Allah. Teu nekadkeun sabab teu ngarti kana wujudna Allah. Nekadkeun bari teu ngarti taklid doraka keneh. Ditetapkeun Allah aya, ditekadkeun Allah aya, tapi teu ngarti kana ayana Allah. Ngaranna taklid. Mun urang netepkeun kana akidah bari urang teu ngarti eta teh ngaranna taklid nu kitu. Urang nepi ka taklid teh sakelin akidah. Balikan deui.
tumetepna wujud di Allah wajib naon? Akli. Kumaha wajib akli teh? Mala yutasawwaru fil akli. Berarti akal ngartieun Allah aya, akal teu ngartieun lamun ngaran aya eueuh di Gusti. Paham teh ya? Jika kieu wajib akli teh bagian contoh. Jirim misti menggon misti nyicingan kana tempat. Jirim kabeh. Ai jirim teh johar wasat atanapi disebutna jenis wasat. Johar murokab teh disebutna jirim. Cek ilmu mantek mah. Jirim, setiap jirim mesti nyicingan kana tempat. Sehingga mun aya jirim teu nyicingan kana tempat teu ngarti eta wajib akli ya. Nyalin aya jirim jelema nu teu nyicingan tempat. Atawa jirim doma teu nyicingan tempat. Jirim hayam, jirim emeng, kucing. Jirim naon deui di dieu maloba teh makhluk. Jirim ketut gitu. Nyicingan tempat itu. Nyicingan ngaran jirim aja. Sakabeh jirim nyicingan kana tempat. Matak mun jirim teu nyicingan kana tempat, akal teu ngarti eta wajib akli. Sing nepi ka dinya tah kana wujud Allah. Akal teu ngarti lamun Allah teu wujud, ngartieunana akal teh Allah kudu wujud. Eta wajib akli. Sing paham? Engkau Allah teh aya tapi teu dewe kapangin dari aya Allah teh mul aya geus ngalaman manggihan Allah tuh kan luah beliau sing kapangih Allah aya luput di teteangan ku panon teu dewe kapangih Allah di korehan ku leungeun sugan kacabak teu kapangih teh didedengekeun sugan nyora Allah teu kaawaskeun diletakkan sugan karasa Allah teu karasakeun salah neanganan nu bieu ditataan mah disebutkeun teh panca indra hawasil khamsi panca indra anu 5 panca indra anu 5 teu bisa dipake neangan kana wujudna Gusti Allah. Ari hawasil khamsi panca indra mah manggihanana kana mahsusat. Allah mah wujudna lain wujud hisi, tapi Allah wujudna wujud akli. Jadi nu manggihan Allah teh atuh lain hawasil khamsi tapi akal aja. Lain panca indra anu 5 nu manggihan Allah mah akal. Akal nu manggihan Allah teh ngaranna akal gorizi. Ari akal goriji akal nu terang karena sifat-sifatna Gusti eta akal goriji. Allah kasifatan ku sifat wujud. Ari wujudna Allah bisa kaharti aya di mana? Pangdur ila nafsika dihanap pangdur ila nafsika tsumman takili lil ulwi tumasuli tajid bihi sonan badi al-hikami ayat ya tuh tajid bihi sonan nepi kadinya ya pikiran diri teu mata pangdur teh pikiran nu karasa di pikiran eta ngaranna akal. Kan tidak bisa salah neangan Allah ketut mana? Kamana tut ek neangan Allah ka sawah. Neangan Allah ka kebon. Neangan Allah ka Cisurupan. Neangan Allah ka Cidadap. Neangan Allah pergi neang cai ke mana katong Cisurian. Ka Citamiang. Ka Cibantar umpamana. Kalau mur tengah ke Kampung Baru Luput tempat panggil Allah kalah panggil jeung ajingan uyep. Panggil jeung ajingan tohir umpamana ya. Itu. Salah tuh dan neanganan. Teangan Allah di Cibantar, teangan Allah di Lapang Kalong, teangan Allah di mana-mana, da Allah aya di mana-mana. Ngan ulah salah neanganana ulah ku panca indra tapi teangan Allah ku akal.
Di sawah teu manggih Allah, di kebun teu manggih Allah, di pasar teu manggih Allah, di kota keur usaha teu manggih Allah. Si ajan balik ka Bandung kamari kukurilingan teu pepanggih jeung Allah. Boro-boro di sawah, di kebun, di pasar, keur salat di masjid teu kapanggih ka Allah. Kala disebut Allahu Akbar, teuing naon anu akbar. Itu anu manggihan Allah teh akal. Pan ieu teh barang jieunna, tajib bihi sonan diri urang teh kapanggih we ieu teh dadamelan. Mun diri dadamelan pasti aya nu ngadamel, tah nu ngadamel teh Gusti ayana Allah teh kahartieun ku akal kitu. Ditekadkeun Allah teh aya sababna ngayakeun kuring, ngabisakeun kuring salat, ngabisakeun kuring datang kana pangajian, ngabisakeun kuring ngaji, ngabisakeun kuring ngapalkeun, koe tajang kapanggih. Moal sombong jelema nu manggih Allah, moal nya. Ieu mah pinter meusan legeng, teu manggih Allah nu legeng. Bodoh legeng, kudu ibu bah. Lu pinter lagi goreng, kumun belegungnya. Itu tutnya. Si ketut, tina hitut ibat tadi nama waktu tadi. So, jalema sing manggih Allah tina hitut. Heureuy cenah manggih Allah tina asih heureuy. Kapan hitut teh jijieuna kitu teh. Memeh aya eueuh heula. Memeh ayat eueuh heula hitut. Mun tadina eueuh aya jadi ayat tajib bihi sonan kapan we hitut teh dadamelan. Mun hitut dadamelan berarti aya nu ngada saha nu ngadamel hitut. Allah lain bool seting. Lain. Naon hikmahna? Ulah ditanyakeun, madza Allah naon dipigawe ku naon Allah make nyeun hitut ulah naon hikmahna Allah pangna nyeun di kasehatanna. Lain kasetanan, kasehatan. Anu kasetanan mah jelema nu keur salat dibekok. Atuh nu ngabekok kasetanan ngaranna. Aldi. Ari teh geuningan di masjid seguk cenah pana. Si kentut teh juga nama. Si karya lumuh-lumuh hitut. Normal kada hitut teh. Jelema teh hitut geuring ngan sing apal tempat. Ulah padu. Lamun janji hitut ke rumah tangga hareupeun irung mitoha saeutik. Cek mitoha teh cadu saumur-umur gableg minantu kakarek bukan cologog jiga kieu. Hitut hareupeun irung aing. Ulah sawa tempat tah hitut. Hikmahna kasehatan, matak lamun aya jelema teh hitut-hitut teh sehat. Bener ja? Mun jelema teh hitut-hitut teh sehat. Mun maneh saminggu teh hitut pariksa buru-buru saha. Aduh cenah aing teh hitut-hitut ya. Ente kurang cager eta teh. Kira-kira ngadahar gedang. Bisi seuseuh liang taina. Sugane ku gedang barang galeur, Pak. Itu pepeles pesan. Dadanya arek hitut anu meusan. Naon rihun hitut pan hitut. Pata kabatalkeun kana salat teh naon rihun hitut pan kitu ngartijeun. Tina hitut batur mamanggih Allah. Boro-boro tina hitut. Tina nu galalede oge teu kapanggih kadang-kadang Allah. Engko aya cek anjeun. Mun Allah aya kade. Allah teh wahdaniyat dina sifat. Wujud kalebet kana sifatna Gusti Allah. Allah wahdaniyat dina sifat, wahdaniyat dina sifat nganapikeun ka munfasil, ngeuweuhkeun bilangan pisah dina sifat.
Naon nu dieuweuhkeun teh? Dieuweuhkeun wujud kalian ti Gusti. Berarti nu boga wujud teh ngan saha hungkul. Allah hungkul eueuh nu kasipatan wujud lian ti Gusti. Geuning cenah urang ge wujud lain, urang mah lain wujud eueuh. Mata wujud tilu jan. Aya wujud dati, aya wujud ariti, aya wujud idopi tilu. Wujud dati ayana teu eueuh heula jeung ayana teu disamper ku eueuh. Eta wujud naon ngaranna? Alias wujud haqiqi. Wujud ariti wujudna anyar-anyaran. Dunia sanajan urang ka dunia geus aya ieu dunia anyar. Ai ngaran anyar teh wujuduhu ba'da adamin ayana sanggeus eueuh. Dunia teh kolot ya. Nabi Adam ka dunia ge dunia teh geus nini-nini, tapi sanajan dunia geus aya tetep aya mimitina ariti disebutna. Aya di wujud teh wujud idopi sasaranean. Wujud bapak soteh disaranean ku anak nyalin. Wujud aki soteh disaranean ku incu. Wujud lanceuk soteh disaranean ku adi. Tah eta mah wujud aridi jeung wujud idopi mah disebutna teh wujud majazi. Wujud dati wujud hakiki, aridi jeung idopi mah disebutna wujud majazi. Ari majazi mah eueuh teh. Wangian contoh majaz. Ra'aitu asadan yata'allamu fil madrasati. Ra'aitu ningali kuring asadan kana maong yata'allamu keur ngaji itu asad fil madrasati di jero madrasah. Maong kira di jero madrasah. Maong jelema. Jelema. Lain sing maong ieu ngaraji. Asad teu kabejakeun aya maong ngelek kitab. Mamawa pulpen ngalogat ngadelu teu ngalogat. Henteu mustahil mah ngan eueuh we ceuk adat mah teh bari oge mau ngajing-jing kitab. Nyalin. Ra'aitu asadan yusolli eta teh majaji atuh lain maong eusina mah naon? Rajulun sujaun lalaki gagah. Mata kun urang aya lain urang nu aya mah Gusti Allah. Urang mah disebut lagi mahali zuhur tempat dohir pada melan Gusti Allah mun urang gagawe aya ge lain aya urang mah tapi diayakeun. Aya jeung diayakeun beda-beda aja. Aya mah teu eueuh heula, diayakeun mah eueuh heula. Sok sing wawuh kana wujudna Allah. Ajan memeh ngaji teu bisa heula sageus ngaji jadi bisa. Tajib bihi sonan kapangi ku bisa na ngaji sonan kana nu ngadamel bisa. Saha nu ngadamel bisa Allah. Ajan tadina teu katalar ayeuna mah katalar. Katalar teh eta teh dadamelan ya. Lamun katalar dadamelan mesti aya nu ngadamel. Nu ngadamel nanti Gusti cik ai kabogoh memeh boga henteu lalin atuh sing kapanggih Allah boga kabogoh ieu mah tibalik ari kabogoh aya ari Allah eueuh engko eueuh kabogoh mah nu aya mah Gusti kunaon make teh jumpalik bet kabogoh nu aya Allah nu eueuh salahan ye ja pang aneh-anehna jelema dua rupa sekali deui pang aneh-anehna jelema sabaraha cenah dua rupa. Al ujubu kullal ujubi, kakagetan sakebekna kakagetan, keanehan, pang aneh-anehna jelema. Sahawa hiji mimman yahrubu jelema anu mabur mimman lan pikakalah kabur ti dat anu moal bisa pisah. Ari dat Allah pisah teu jeung urang. Teu jan cek Allah nahnu aqrabu ilaika min hablil warid. Mata aneh jelema kabur ti zat anu teu pisah. Ti eta jelema, dat saha nu teu pisah ti zat jelema? Datna Gusti pang aneh-anehna.
Ai gambaran kabur teh kumaha? Bi Allah yaf'ala ma yuqarribu ilaihi, ku teu migawe perkara nu ngadeukeutkeun ka Gusti. Naon jang pagawean nu mata ngadeukeutkeun ka Gusti Allah teh? Nawafil jeung faraid, pasunatan jeung kafarduan. Urang ninggalkeun kafarduan, urang ninggalkeun pasunatan. Salat, ngaji, salat sunat, ngaji Quran, jeung sajaba-jabana ditinggalkeun. Eta teh panganeh-anehna jelema. Tak lamun aya nu tara ngaji eta teh keur aneh. Itu panganeh-anehna jelema nu mung ngaji, nu mung salat. Aneh. Nu mung sakola mah teu aneh teu. Aneh. Da gambaran anu aneh mah jang bi Allah yaf'ala ma yuqarribu ilaihi, ninggalkeun pagawean nu ngadeukeutkeun ka Allah. Cik ari sakola ngadeukeutkeun teu ka Allah, ngajauhkeun sawarna. Betul cenah asida nyatu. Ko mau sabangku mah jeung awewe sia. Keur sakola ko si karya aja. Itu Pak. Lolobana henteu kabeh melin anti sakola. Ngan jelema teh kunaon atuh make nyabelah kana sakola dinas ari kana ngaji teu pati beuki. Ayeuna mah jawabanna horeng kapangi ngaji mah duitan. Sakola mah aya duitan. Aya BOS. Bos. Mana-mana ge bos maloba duit. Nah, mata hayang loba santri teh nu sarakola da ngarep-ngarep bos boga 1000 we santri. Tingali nya boga 1000 we santri. Bosna saem. Minimal eta teh 1 tahun mangkilang cek beja dina 1 tahun teh 3 kali di daerah, di provinsi, tuluy di pusat. BOS teh. Teh Jokowi di pusat. Harayangeun bos. Alah, pengen teh di pesantren teh, namun menang duit kuliah. Meh menang duit. Oh, eta teh jika nu teu ngandel ka Allah. Lamun bapana ajengan, jika hanya kaleun manehna ajengan, lamun budakna teu dipasantrenkeun. Bejaan tah kaajengan nu begableg anak tapi teu dipasantrenkeun. Kerok genggerongna ku aing. Jika nu hanya akal budak, jika nu hanya akal jadi ajengan sih. Angkat begitu teman-teman. Colok panonna kumaha. Anu kadua aja. Neneangan watola buma la bako alahu. Neneangan perkara anu teu langgeng, nu teu kekal. Naon perkara nu teu kekal teh adunya wa ma fiha. Urang gudag-gudag kabogo eta teh panganeh-anehna jelema eta teh. Ampun gudag-gudag dunia. Si ketut ayo gudag-gudag nu bakal hancur. Saha? Biasa. Sudah moal mah. Tolak malabakoa tong dibeberitut antep we. Gitu. Tak lamun ditolak teh alham disalametkeun tina kaanehan lah. Daripada disebut aneh urang mending teh ditolak sakalian. Ieu mah ditolak mewek. Cemen pisan. Teu narimakeun kana nasib. Kalah we ngaji hikam. Ditinggalkeun kawin kabogo ngahing-hing.
ngerakeun pisan lain lalaki nu kitu mah bencong eta. Anjir. Barudak. Maka wujud teh mun dipanjangan jadi mah cukup pawajibun lahul wujudu wungkul. Wah loba wujud teh mun dipahami mah kurang. Ayo urang mah makhluk lain wujud tapi diwujudkeun nu diwujudkeun baeut ya ieu jang nu diwujudkeun mah memeh aya eueuh heula nyalin sanggeus aya ge dituturkeun ku berarti urang teh dihimpit ku dua eueuh. Al wujudu ari anu aya baena ada main di antara eueuh dua ada mumahdin eta teh eueuh manggeus jadi urang teh eueuh urang teh mun urang eueuh nu taluk jeung urang mah komo jabatan eueuh moal sombong jelema ku jabat beunghar eueuh moal legeg jelema ku kabeunghar gagah eueuh moal agul kagagahan ieu memboga tato langir oge ditemong ya bari meunang nyeuna oge nantina mangsi ajan unggal isuk ngabarbel yang jadi aderei jan eueuh nu gagah teu kudu sieun kuliah Allah eueuh la yusyabu bil adam Allah mah ayana teu dicampuran ku eueuh sedengkeun urang mah ayana eueuh heula jeung geus aya ge disampeur ku eueuh nu ayana antara dua eueuh teh eueuh teh ya ulah neneangan ulah mumudag perkara nu eueuh. Dinding cenah urang sok dagang, sok tani, sok bubur isuk patulah we. Lain kitu. Disalah ngartikeun. Lain artina nu dagang, nu tani, nu bubur mudag dunia, nu dagang, nu tani, nu bubur mudag-mudag ridona Gusti Allah. Eta. Sing pinter lain tong beunghar, lain tong boga jabatan, lamun beunghar ulah, lamun jabatan ulah, atuh Allah teh ulah nyeun Nabi Sulaiman mun kitu. Engko Nabi Sulaiman ge beunghar, engko Nabi Sulaiman ge raja, bapana Kangjeng Nabi Daud ya. Nabi Daud bojona ge 100 teh kali. Hiji ge teu daekeun wae. 100 Nabi Daud. Hebat Pak. Lamun Nabi Daud bade kulem ya, nu ngajagaan kamarna 250 tentara. Eta teh bade kulem dijaga di sekitar kamar. 250 tentara dibayar eta teh kabeh. Balas loba mana kitu. Lain beunghar sa KRT teh. Lain beunghar sa Cibantan. Lain beunghar sa Cikatomson lain. Ayeuna sok di rankingan lip peringkat 1 orang terkaya di dunia. Teu meunang naonan jeung Nabi Sulaiman geus eta. Nabi Sulaiman mah istanana ge jan, istanana dipayuneunna teh cai laut. Payuneun istanana. Di luhureun cai teh dipasangan kaca. Ai batur teu nempo kaca nu katingali cai laut, matak Bilqis kadinya nyingsat. Kaenotan pas disingsatkeun geuning teu basuh. Da kana kaca nincekna. Itu kana kaca nincekna. Matak pas dibukakeun disengledkeun anerokna katingali buluan. Bilqis teh buluan. Ari beungeut-beungeut Madonna Bilqis Maradona. Geulis Bilqis kan pas nyingsat bulu hungkul. Cek Nabi Sulaiman buluan-buluanna mangan geulis hayang aing cek Nabi Sulaiman.
Dikawin ku Nabi Sulaiman gampang cenah bulu mah dikerok. Ku apu cenah yang dipicieun teh morolok. Tapi aya ye ilmu ting tisah ngadengenya. Mun hayang micieun bulu kelek mah ku sekar rokok cenah. Mun sekar nanti kayat beuleuh. Itu ya. Ampun. Terus eta sifat wal kidamu kadua sifat kidah. Beres sujud ka harti jaga deui. La yasihu fil maquli al imanu bi ghairi maklumin. Teu sah dina sifat wujud anu bisa dimengerti ku akal. Naon teu sah dina sifat wujud al imanu. Iman urang karena wujud Allah teu sah bi ghairi maklumin lamun urang teu ngarti karena wujud Allah. Lain kata larja wujud kidam bakomu kholapatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat. Lain jangan kata lain kaharti si kaharti kapangi ayana Allah dinu dagang nalika papangi jeung rugi. Kapangi ayana Allah dinu dagang nalika papangi jeung untung. Kunaon keur untung legeng keur rugi mewe. Tut gitu. Aya keneh motor maneh. Geus disetepan can. Lo batang kasawo. Motor standaran mana? Bareng turun dengan panyaranean. Aya nu kurang ieu teh. Amana si Sumargo teh. Amana buah punung kumaneh cep. Wal kidamu jeung sifat kidam. Ari kidam teh jang maknana heubeul lain. Ari heubeul mah jan persamaan bahasa. Kidamun bahasa Arab kodim teh heubeulun bahasa Sunda. Lain naon atuh maknana kidam? Maknana kidam mah adamul awaliyah. Eueuhna bangsa mimiti, cohagna mah eueuh mimitian. Jadi kidam teh aya Allah eueuh mimitina. Mata kidam teh mimitina sifat salbiyah. Ai salbiyah teh salbuma layaliku lillah, nyabut karena pertanyaan nu teu pantes ditanyakeun ka Gusti. Pertanyaan nu teu pantes teh pertanyaan mana? Pertanyaan tiiraha ari ayan Allah. Mun aya nu nanyakeun tiiraha ari ayan Allah, mun maneh wani tampiling ta jelema. Jang santri ka dieu geura bade naros ari Allah ayana tiiraha. Ngomong naon sia? Gagah bahasa nanya teh salah tananya kitu ka Allah. Naon sababna Allah kasifatan ku sifat ki ari kidama adamul awaliyah eueuh bangsa mimiti pikeun wujudna Gusti. Kada Mang Imam tanya lamun oke Mang Imam di Garut di nereng boceger di ngereng makanya. Lamun aya nu nanyakeun tiiraha mimitina aya Allah tampilin jelema nu nanya tiiraha. Pertanyaan tiiraha mah pikeun perkara nu aya mimi kok lamun jelema ngece makan agama. Ane pertanyaan tiiraha pikeun perkara nu aya mimitina sedengkeun Allah aya eueuh mimi atulah ditanyakeun. Lain teu seukeut silek
ngan lamun dibawa ka mana Mang Adul mamawa silet seukeut bade nuar tangkal kawu kidam teu kira-kira lain teu seukeut silet ngan lain parantina pikeun nuar tangkal kawu tangkal kawu sot teh bahasa Sunda bahasa Inggrisna mah this is tengkel keweng awet mau kasih ketut seri wae susi mana tuh ngeureuyeut kitu si ketut susi si Idoi teh lain layu sabu bil adami layu sabu teu dicampuran kada etanya kitu cara wujud jeung kidam bakoun ari bako non bako ja bako teh langgeng lain dai langgeng mah surga ge naon langgeng surga ge neraka ge lang mata kula ngartikeun bako ku langgeng bako mah adamul akhiriyah eueuh bangsa tungtung pikeun wujudna Gusti Allah kada ja aya langgeng mah aya dua rupa nu langgeng teh aya nu teu ajali ngan abadi eta langgeng sarua teu ajali teu ajali teh aya mimitina teu ajali teh ja ayana teh eueuh heula eta teu ajali surga neraka ayana eueuh heula ngan geus aya surga jeung neraka henteu eueuh deui abadil abad eta ari bako Allah mah ajali abadi eta mah nya ajali teh nya abadi cik ai bako sifat salbiah pertanyaan dicabut pertanyaan naon tepi kai rah matak mun aya nu nanyakeun tepi kai rah wujudna Allah tong dijawab antep mun ngece kana agama tonyok eta jelema wa anahu jeung sanyana Allah lima yanalul adamu mukhalifun anu satuluyna kaopat wujud kidam bako ayeuna lapan nu kaopat tina sifat wajib di Allah mukhalifun lima yanalul adam ngabedaan kana perkara anu kakeunaan ku eueuh beda Allah jeung sakabeh nu anyar cik anu kasorang ku eueuh naon hawadis ari hawadis mah kasorang ku eueuh boh eueuh mimitina atawa eueuh tungtungna tah Allah teh beda jeung sakabeh anu anyar burhanu hada ari dalilna Allah beda jeung sakabeh nu anyar al kidamu kidame atos itu satiap dat nu misti kasifatan ku sifat kidam misti eta dat kasifatan ku sifat mukhalafatul lil hawadis tos kitu jan naon sababna dari kidama damul awaliyah dan eueuh mimitina sedangkeun Allah ngabedaan jeung perkara anu aya mimitina naon mimitina aya eueuh heula matak mukhalifun lima yanalul adamu Allah ngabedaan kana perkara nu kakeunaan ku eueuh moal eueuh kantun qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah wallahu a'lam.